Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang naraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jacara carios si Doclok Cupu Saketi Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyali rasok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilancarkeun sagala rubinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oke komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waketos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita si Doclok. Sok kabarayun sadayana. Hebat maneh teh euy, geus paeh bisa hirup deui. Hasok sia urang teruskeun deui tarungna ngan bae montong kaduhung lamun engke mah sia duaan hamo bisa hirup deui tapi bakal nangkarak baeud salilana. Urang ajar sia Doclok. Tadah deui curig. Barak Sadipa beuki muncak amarahna. Laju miheulaan dina rajang ka si Doclok. Kecrot ngagunakeun Cidu ampun anu disebutkeun Cidu Wisanaga. Basa Cidu keuna kana awak si Doclok. Kadenge sora anu pating jorojos pating jorojos. Manoro kaya eta Cidu Wisanaga teh taya hartina naon-naon. Awak si Doclok tetap petageun teu kerel-kerel teu jecel teu bojel. Barak Sadipa teh atuh mani colok kaget dina kayaan kitu teu kanyahoan. Awak si Doclok ngabalasak asup kana jero taneuh. Geus deungit tina paningali Barak Sadipa. Malahan mah karasa ku Barak Sadipa sukuna teh aya anu ngabadol. Ada naonan ieu teh? Leupaiskeun sia Doclok. Montong dibebasikeun kana jero taneuh kurang ajar. Sok sanajan Barak Sadipa nyangking ilmu Pancasona, ayeuna mah kakara sadar lamun seuk dibebaskeun kana jero taneuh tinang tu manehna teh bakal kasiksa kangaranan kakubur dina jero taneuh anu kacida jerona. Geus pasti moal bisa ngarengap, moal bisa napas, dina hirupna deui oge pasti bakal ngarandapan kejadian anu kacida kasiksana. Montong cicing wae nom, tulungan dewek tulungan sia. Ulah nepikeun ka dibebasikeun kana jero taneuh. Nini enom anu dipentaan tulung gentak atuh nareka. Teu mikeun lamun nepikeun ka lanceuk sapagurona teh cilaka. Cirimna ngajorelat ngadeuketan ka pelebah Babah Siupai. Babah Siupai ge mani kaget lantaran gerakan nini nom teh pohara cepetna. Nyaho-nyaho beheung teh dicekek ku nini nom. Gancang leupaskeun sia Doclok dulur aing. Lamun nepikeun ka dibebaskeun kana jero taneuh, ieu batur si laing teh bakal modar dicekek ku aing deuleu. Hasok bebaskeun sia Kang Raka Sadipa. Si Doclok anu aya di jero taneuh najan aya di jero tapi bisa ngadenge kana caritaan nini nom. Pasti cenah Babah Siupai teh aya dina ancaman bahaya. Laju atuh kiwari mah ngaleupaskeun Barak Sadipa tuluy kaluar tina jero taneuh. Celegedeg nangtung pancu baripok terus carita ditujukeun ka nini enom. Hasok gancang leupaskeun, ulah ngancam-ngancam babaturan uing. Kiwari mah kapan Barak Sadipa nageng geus bebas. Heuk ieu jelema sipit ku aing bakal dibebaskeun moal dipaehan. Ngan bae wayahna sia ayeuna mah sia kudu serah bongkokan Doclok. Saupama bahan nyawa bat babaturan sia bakal ngalayang. Ya benar.
Ai sok sia doclo geras-ra bongkokan. Lamun teu hayang neuleu, babaturan sia kojor dicekek ku si Nom. Aih licik sia mah deuleu. Tete lamaraneh teh henteu nyatria. Tapi keun we lah sok. Enya uing arek serah bongkokan, moal arek ngalawan nu penting mah eta si babah babaturan uing teh sok gancang lesotkeun karunya tuh. Nepikeun kaeungapeun sia nini peot. Syukur ari kitu mah ari maneh arek serah bongkokan mah. Lamun kitu mah ieu sisipit moal arek di podaran sia. Hasok kakang ulah diantepkeun. Si doclo teh arek serah bongkokan gancang gara podaran. Pasti Nom kuda we bakal dipayahan. Hei sia doclo, kojor kurang ajar. Itu nate si doclo laju ditarajang ku Bahraksa Dipa ngagunakeun tenggelan jarak jauhna. Tenggelan nu dibarung ku tanaga anu sapinuhna dibarengan ku ajian-ajian ampuhna. Basa tenggelan Bahraksa Dipa keuna kana awak si doclo kadenge sora anu ngabaleduga tuh. Nageleger matak ingeung. Haseup mulak maning ngabul. Basa haseup geus peurai Bahraksa Dipa geus gede kayakinan. Geus pasti cenah si doclo teh bakal anjur lebur katibanan ku ajianan. Dan bae kanyataanna mah basa haseup peurai katingali. Si doclo teh masih kene baleger. Nangtung aja gebancek teu unggut kalinuan teu gedaganginan teu murag bulu salambar. Kurang ajar tetela geuning sia teh masih kene hirup doclo. Nya acan waktuna we uing kudu paeh. Najan Dewa Yamadipati anu nyabut nyawa uing ari acan waktuna mah mau bisaeun. Komo atuh maneh sia Raksa Dipa? Sok rek kumaha ayeuna mah? Lamun enya sia rek maragatkeun nyawa uing, sok uing mah moal ngalawan. Dikitukeun ku si doclo teh Bahraksa Dipa teh atuh maningah ulang bingung kudu kumaha nyami lampah. Kudu kumaha nya cara maehan si doclo jelas. Najan si doclo geus serah bongkokan, tapi hanteu bisa dipaehan. Antukna mah Bahraksa Dipa teh nangtukeun sikepna. Leuwih hade ge cenah ngajatohi ninggalkeun eta patempatan. Cuma diteruskeun oge. Bahraksa Dipa langsung mere isarah. Nini Nom oge ngareti laju atuh ngaleupaskeun babas Yupai. Baratak wae atuh lumpat nuturkeun Bahraksa Dipa anu geus leuwih ti heula ngejat. Si doclo basa mireungeuh musuhna teh kalah lalumpatan ukur jeung serikeun we. Weuyeeh kalah kalalumpatan. Kapan cenah rek maehan uing? Ih, nah ieu teh babas Yupai anu kiwaring geus leupas tina ancaman bahaya. Katempo keur ngatureng haba napasna anu tadi dicekek teh masih kene karasa kene eungap. Si doclo laju nyampeurkeun ka si babas Yupai. Kumaha babah? Nah babah teu kunaon? Teu kunaon, ngan bae masih kene eungap. Daguan sagedeung, adik mulihkeun kaayaan. Ceuk si babas Yupai bari ngatureng haba napasna. Tada kabar. Tapi terila kaayana teh kiwari mah geus pulih. Napasna geus hanteu karasa eungap. Atuh ari geus kitu mah laju atuh manehna teh ngajakan ngobrol deui ka si doclo. Bari jeung ngutarakeun kabungana lantaran si doclo teh geus mampu ngungkulan Bahraksa Dipa jeung Nini Nom anu sakitu ngabahayakeunana. Untung wae saderek doclo bisa ngungkulan eta dua jalma jahat anu sakitu ngabahayakeunana. Nya babah diparengkeun we uing teh kudu unggul, masih keneh ditang tayungan kudu salamet panjang umur. Kapan kitu teh manusia mah ukur boga kahayang. Najan tadi uing geus pasrah rek dikumaha-kumahakeun oge. Tapi ari acan waktuna mah eta si Bahraksa Dipa teh kalah kakeder geuningan hanteu bisa maehan uing. Nya saderek doclo memang hebat.
boga keyakinan anu kuat. Ih nya atuh babah lantaran sagala oge inti nama dina kayakinan. Urang teh kudu yakin kanu ngusik malikeun urang nyata Sang Hyang Maha Tunggal. Tinang tuh anjeunna ge moal ngantep ka makhlukna anu bade dikakalakeun anu bakal ditandasa nya ku sasama makhluk da deui. Lamun satungtung eta jalma teh nincak dina jalan bener pasti bakal ditangtayungan sing yakin. Nya bener pisan. Kapan ti heula oe ge basa arek ditandasa. We eta anak buana Baraksa Dipa. We ge teu nyangka bakal ditulungan ku saderek Doclo. Tuh kan, nya bener babah. Kapan teu nyangkanya ti heula uing bet diparengkeun bisa nulungan babah. Eta teh kersaning nu maha kawasa. Hayu babah, ayeuna mah urang teruskeun lampah. Keun da eta si Raksa Dipa jeung adina teh geus kalabur antep ogeun we sina salaladar. Ngarah ulah kumawane ngaganggu ka urang lembur. Kitu nanti bari lempang we ngajakan babas Yupai pikeun neruskeun deui lampahna. Cag urang tunda ngeunaan si Doclo jeung babas Yupai. Ayeuna mah urang caturkeun si Saka jeung si Bargawa anu keur aya di pilemburan anu diparentah neneangan anak bajang teh. Si Saka jeung si Bargawa mah bari jeung sakalian we manehna mah loba neneangan wanoja-wanoja geulis rek dijadikeun pamuasna besun. Basa keur memanggul hiji awewe atawa panoja geulis di salah sahiji lembur. Lengkahna teh ngadadak kaneg lantaran di hareupeuna teh aya jalma anu ngahadang. Si Saka jeung si Bargawa teh atuh maneh kagetna saha cenah eta jalma teh. Tapi nilik tina kaayana mah luyu pisan anu jeung dicaritakeun ku Baraksa Dipa ngeunaan ciri-ciri anak bajang teh ya. Moal kitu cenah jalma anu ngahadang teh taya lian ti anak bajang anu keur diteteangan. Aya nu ngahalangan Den. Tapi ke nilik tina kaayana mah jika anak bajang anu keur diteteangan ku urang buah-buah anu ngahadang teh anak bajang. Nya mang buah-buah kitu anu ngahadang teh anak bajang. Lamun kitu mah kabeneran. Tapi naha naonnya bet ngahalangan jalan sagala rupa. Sabot si Saka jeung si Bargawa pating keceuwis. Kadeng eta budak lalaki anu ngahadang teh cacarita. Hei, geda lepaskeun eta jalma urang lembur teh. Ulah arek diganggu digunasi ka kumaraneh duaan sia. Kurang ajar. Wani cacapek kitu ka dewek duaan. Nah saha sia teh euy? Ngaran kuring mada. Kuring teu mikeun lamun eta si Ece teh jadi korban maraneh duaan. Jadi ngaran maneh teh mada. Boa-boa euy. Maneh teh anak bajang anu keur diteteangan ku dewek duaan. Kabeneran sia. Lamun nya si anak bajang, sia ge bakal dicangkalak deuleu. Bakal dibawa ka alas kasmala. Anu ngahadang ngahalangan jalan detaya lian ti si Mada gening. Anu kabeneran keur ngulampreng kalabadinya lantaran tidinya teh jauh ka jero leuweung. Si Mada basa ningali aya wanoja anu keur dipapanggul ku eta si Saka jeung si Bargawa atuh henteu mikeun kudu sagancangna we cenah ditulungan. Ngan bae si Saka ge kiwari mah jadinya ho. Tetela bener gening caritaan nu jadi guruna teh. Lamun dirina teh bakal loba anu neneangan. Ngaran uing mada. Uing mah lain anak bajang. Hasok gancang lepaskeun eta si Ece ulah nungguan kuring nyieun tindakan. Nah teu apal sia ka dewek. Ya, dewek teh si Saka deuleu. Anakna Baraksa Dipa. Jadu karaman ti alas kasmala. Sia pasti anak bajang anu kedeteangan. Ku kituna ayeuna bakal dicangkalak. Ayo Mang, urang tewak ieu anak bajang teh euy. Nya Den. Keun, kumamang ieu anak bajang teh urang cangkalak.
Cek si Bargawa laju ngagajleng narajang ka si Mada. Tapi eta si Mada teh lain budak sambarangan atuh. Kangaranan geus digemleng kudu jadi guruna nyaeta Sang Wiku Nirmantaka. Basa si Bargawa narajang enteng ngeunakeun disinggahan ku si Mada teh. Plos panarajang. Si Bargawa hanteu keuna kana sasaran. Malahan masa balikna si Mada teh bisa males narajang. Pereupna teh nanggal pisan kana dada si Bargawa. Jelebet jengkang. Si Bargawa ge atuh maneh kaget lantaran ilmu kawadukana teh bisa katembus ku si Mada. Ilmu badak wajana teh taya hartina. Alah, urang ajar sia. Hei, Mada anak bajang. Etela geuning sia teh hebat. Anak itu mah bener. Sia teh pasti anak bajang anu keur teteangan. Tapi ulah awak kagede hate sia. Bisa lolos kabur ti dieu. Pon kitu disokoh bisa nulungan ieu wanoja. Sia bakal dicangkalak. Cek si Bargawa manehna teh bari ngagajleng di maju narajang. Panarajangna kiwari manggeus teu asa-asa ngaturukeun sakabeh pangarti jeung pangabisana. Bari musirkeun kakuatan ajian badak wajana. Tapi pikeun si Mada, najan eta si Bargawa dilapis ku ajian badak wajah. Bisa ketembus ku tenggelan-tenggelanana. Jebrot jelebet. Bangkiung. Si Bargawa teh nepikeun karubuh nang karak bengkang acan waka bisaeun hudang deui. Ugue atuh si Saka teh maneh kaget teh geuning cenah eta budak ngaran si Mada teh anu boa-boa anak bajang teh. Nyangking pangabisa anu lain bantrak-bantrakeun. Si Saka henteu cicing laju atuh nurunkeun ngecadkeun eta si wanoja. Geus kitu mah laju nyampeurkeun ka si Mada. Hei anak bajang, tetela geuning sia teh hebat. Anak itu mah bener. Sia teh anak bajang anu keur diteteangan ku dewek. Ayeuna mah leuwih hade milu ka alas kasmala. Ulah arek ngalawan deuleu. Uing mah lain anak bajang. Nanaonan sia bet neneangan anak bajang sagala rupa. Sia moal bisa mungkir deuleu anak bajang. Najan sia teu ngaku lamun sia teh anak bajang. Dewek apa? Maneh teh anak bajang anu keur diteteangan. Kukitu ayeuna keneh bakal dicangkalak deuleu. Heak gajleng kiwari masih Saka anu nyobaan nyangkalak eta si Mada. Ngan bae si Saka ge atuh maneh ngaranjuk kaget lantaran tingkat pangabisa si Mada teh lain bantrak-bantrakeun. Panarajangna oge bisa disingkahan. Plos tenggelan jeung tajongan si Saka teh nyamos. Si Mada ge kiwari males narajang. Tapi si Saka kangaranan anakna Baharaksa Dipa. Tingkat pangabisana teh aya di saluhureun si Bargawa. Panarajang si Mada teh laju atuh dibendung ku sapasang leungeun si Saka. Geduk des bentrokan kekuatan ngaliwatan dampa leungeun masing-masing geus henteu bisa diponah deui. Jarek-jek. Duanana teh ngajarek-jek pada mundur ka tukang. Si Saka ngaranjuk kaget lantaran tetela tenaga si Mada teh leuwih bedas. Atuh beuki gede kayakinan lamun eta si Mada teh anak bajang anu keur diteteanganana. Aduh, tetela tenagana teh kacida bedasna. Masalah deui ieu mah. Pasti ieu teh anak bajang anu keur diteteangan ku si Abah. Ku aing kudu beunang kacangkalak. Ngan bae ulah nepikeun ka paeh. Kudu ka bawah hirup-hirup. Si Saka teh atuh nyobaan kiwari ngagajeleng dina rajang. Ngagunakeun ajian ampuhna nyaeta Ciduh Wisanaga. Ningali Ciduh musuh anu kacida ampuna si Mada ge atuh henteu kagabah. Cirimna teh cocorelatan nyingkahan. Eta Ciduh ulah nepikeun ka keuna kana awakna danya. Basa Ciduh keuna kana lemah. Lemah teu nepikeun ka nyablok atuh ngajorojos ngajarajas. Lamun segeuna kana awak teh moal teu cilaka. Kunaon si anak bajang? Sia kalaka ujlang-ajlang kawas kunyuk. Nah sieun sia teh beunang ku Ciduh dewek. Leuwih hade hasok
gancang serah bongkokan milu ka leuweung atawa ka alas kasmala lamun teu hayang cilaka. Hebat oge ciduh maneh teh. Tapi kelaanan lamun nepikeun ka uing kudu serah bongkokan mah. Hayu urang teruskeun ieu tarung teh. Uing moal make sieun ku ciduh maneh sia. Hades teh lamun kitu mah. Hayo, tadah deui yeuh. Ciduh dewek. Kecerot si Saka teh ngakunakeun ciduh wisanagana. Tapi ngan sakilat si Madateng geus mindah tempat ningkahan eta ciduh nyaho-nyaho kiwari mah geus aya di sagigireun si Saka. Bari ngasubkeun panarajangna hiuk cebrod. Beureup nyayang kana beuteung. Beyegeung atuh si Saka teh nebikeun ka meyegeung bari nyekalan beuteungna anu karasa seueuh. Aduh, kurang ajar sia. Jadol teh. Sok siarek kumaha. Nah masih kene sanggup pikeun neruskeun tarung. Nya heueuh sia. Dewek acan rumasa kateter oleh jajaten. Masih kene sanggup pikeun neruskeun ieu tarung. Ngan bae moal ayeuna. Lantaran ayeuna mah waktuna beak. Euleuh mitra waktosna geuning parantos teu nyekapan. Sagala urang tunda jajar carita si Docro cupu sakti kuriang ngatuju dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana nya Mang Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.